pamirsa wilujeng wengi wilujeng ketepan sareng lenglengan lingkung seni putu unggul Ponang Putra anu digarap ugi dalam nyata nonoman Cep sen sena wawan Dede Among Sukarya dina wengi ieu bade medar carios nepi lalakon nyaeta nuju sareng jalana ieu hajatan nyaeta carios Arjuna Rarati atur uninya carios Arjuna Rarati nyanding master ibu Jukawi nyata ibu Ukam Karnama juara Jawa Barat tahap nasional yang dan Herian Wirasuara juru awok A Idil Rosida pemirsa atau di daerah Bulajitan di Padepokan Unggul Ponang Putra wilujeng wengi mangga urang sami itenan kumaha jalana carios Arjuna Rarapi anu salangkepna urang sangakeun ka juru brata di dalam nunoman sena brata wawan Dede Among Sukarya wilujeng wengi wilujeng nonton wilujeng linggih bumi kareng seieu pagelaran nemete ayah hoak akan api cerobok sahabat begitu sadaya para penggemar inohong intinya saur ngatek di dalang sen-sen supados ngatek gila sekadar margi ieu pernah sadaya hareup mengingat anu mana sen-sen teh punten je kasep intinya aduh ngan ieu diawe gitunya urang taraju sing janten dulur sadayana mangga pamirsa urang sami-sami Bandungan sen sena wawan Dede Among Sukarya wilujeng wengi wilujeng nonton dugi kareng seieu pagelaran
Kutu kawenang putih nyangat ibing anu mungkara ibing ku geuning doha pun anu kasubur jeung yang sedang kasadaya tukang tulis ke para penonton para sepuh tetapkan tunggu bapak hajat kali ibu mangga lengkong bamilaus kaki lenggasanos ibu jalur suruh kayak saja bibi keji rahmat nanti ibu mangga lengkong kurang hati Sintirin pawayangan buka maksud kerengilingan kang tenang nengakin bapak rupikan di pawenangan gambaran sifatnya jaya bapak mi benda apa jaya bumelara di alam dunia sawis atupan bagian utami kegening kasih itu warawati mangga dan kegening aturan saya tak itu hatur patros kali hormat yang mangga kasih nuhun hidup seni pribadi
Nuhunkan bulan kasadayan pamilau suci pada dikantungi wae. Seni titip
putraku Rawiswaya wayang amut maringgalang dina lampah wayang purwa bacaeun urang ayeuna urang warga seni padalangan eta seni mangsa daku wayang tinggandung melambang bangsa nuku malendang lampawong dong disorang satu hendak wirang seni lain kawingan tapi untuk ngawitan kurang serius di mana kita di Magara Dwarwati leres ya anu kasebat nagara sugih mukti berat beunghar nanging sanes sugih eta jatana beunghar kurasa anu nyata leres atuh lajeng anu dina lajan jatana kutaya sanes kakasihna si maha petara krasna hartosna Sri titisan ninggisna maha daya bandinganana batara pintar krasna tidak ini krasna teh pintar salib dina kursi kulit manjangan anu dilapis ku inteng permata lan berlian kemah kuta pino kasih tinaretes ing sosot cakurino begini dah lajeng di punadek ikang pati taya sanes tilesan pura kakasihna Arya Padma Negara utama setia dekakantun sapengkerenana aya satria melajan tengah banteng bebenteng negara kakasihna nyatana Raden Gatot Kaca jenderal pangkat naga Indra itu eta
sadaya ngeluk tungkul sami nu adih ningal pamor sangalena istri maha petara kresna wibawaan dan baik ngahaja ngempelkeun nyaur bulannya gini ngahaja nyaur Satyaki oge kasumpingan Raden Gatot Kaca Allah dipimaksa kumaha aya kajang aya liat aya nu rek dipadamikeun eta dengan pagi we doh silokane kaya kun jemper tala silokane sarta kadia tata mangkih krama ieu bulan mas silokana sarta grana sarta kayam grana gelang dirkayam disamber gelang saur nira tanana panjang sininggi sabdaya uning sininggi sabdaya uning sabda kuningan sabda kuningan ulun layu alat tegaya tiningasi eling mangka eling di bumi alam darama wawayangan wae wawayangan eling-eling mangka eling lumingkang di bumi alam darama wawayangan wae gataya pangawasana kasasarnya lampah itu papagon kolot baheula pada pancakaki mangsana utama pada mukari bayat anu di pamrih mamureun sumukana waktu pada nyuksuk saur tinagaluwaur nu di pamrih kamar nyariosakeun tindak pagelaran wayang purwa
tinggi gue dina zaman animisme lan dina zaman dinamisme ayat naon para wali jebarkeun agama Islam ngangge peran tabisan wayang yen wayang nu ngandung perlamang hirupna urang anu dipipiningan ku sirip sinir siloka sastra sareng sasmita wareun zaman kiwari aya anu aya patulapat ali sareng kewajiban manusia kewajiban yen manusia diwajibkeun tapakur tadakur ka Gustina iya sing tawadon lamilam istri mah betara kresna nganti ka Mekah tengket daliti sakola elah dalaya Yai Pan Manega nyuwi Gusti haturan bagya sasumpingna sampean kapayuneun kaula geura geserkeun eta pandiukan teh kaharepeun kaula sabab kaula ngarah teu jojorowokan dina hal nyarita geserkeun kayaknya kapan ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika pinggahan Gusti langkung tipayu cobi kayaknya kaula bade mengaturkeun semua pangabakti semoga ditampi we ku Gusti Prabu Gusti ya tamada semah ide ku kaula ditampi kedua leungeun ken saya baja padenya malah disimpen di luhur dina mun-munan dihanap dina pangkonan dicatet dina ati sanubari anu moalkeun ka wawahan bungsi tiba kali perkawis naon deui Boh bilih aya kalepatan ti luhur saujung rambut dihandap saimpas dampak mugi abdi Gusti Prabu ngahapunten sabudaya kalepatan ai soal kasalahan mah jeung kaula ge taya bayar katenang da urang teh manusia salah wae lain setan bener wae lain malaikat teu cacak teu benak ai soal kasalahan mah kudu ngapunten ya aya wae dimana gitu kapan saur sepuh kapungkur mah aya paribasa aing nalung ti kana kasalahan batu mapan sakotre kayu api tapi ngoreksi karena kesalahan diri pribadi sok hese dikoreksi mah ya apa kami muhun bulan beda-beda kalau kata batu siapa di alam dunia aya manusia teh kudu ngajalankeun 5 faktor ya 5 faktor dupi hiji-hiji dan daun teh hiji iman ka Gusti 2 cinta lemah cai 3 sumujud ka sepuh 4 nyaah ka diri anu kalima patuh kana keyakinan diri pribadi jadi tetap kena aturan hidup teh dupi iman ka Gusti teh daun teh Gusti ari iman ka Gusti teh aya di semaheun urang di alam dunia ingkang tika Gusti yang dua kemang nyemah salain ka Gusti musyrik disebut mantap itu gimana karean urang teh ka Gusti Allah mun ada jangan abdi mah jemaah teh sanes ka Gusti kalah ka pipah ulan cakap sareng musyrik kitu teh dupi semujud ka sepuh teu aya deui semaheun urang di alam dunia lintang ti kaindungan-ungan ka bapa nu ngajuga yang sahaja manu hirup manungang muka nongong tinu jadi indung jeung bapana moal dihampura eta jalma satuntung eta jalma can menta hampura ka indung jeung bapana sakadana kitu atuh nya eta teh imbal balalan harga urang lupi cinta lemah cai ari cinta lemah cai teh urang
kudu boga budi rasa rumah cicing di tanah ieu, boga anak pamajikan di tanah ieu, maraban anak pamajikan di tanah ieu, boga imah di tanah ieu, di mana urang muli kajati mulang kasal moal dikubur di tanah Arab tapi tetep di tanah ieu. Tuh, terus bulan karawas wapi bulan. Video di taraju baru Jobi bulan. Dupinu kaopat nyaah kadiri. Aina kadiri teh urang sing bisa sing towek sahadiri. Eueuh deui anu nyaah kadiri urang lintang ti urang sorangan. Kapan saur sepuh kapungkur mah urang teh hirup kudu diri cager kalakuan bageur kanyaho bener kuringna pintar dupi diri cager busnaon ngeunah kalakuan bageur los ka mana-mana geuna kanyaho bener merna kuringna pintar teu manina gimana lu Bing tiga na yute Gusti Prabu daya daun pandangan il lai panjenengan tidak waktu Gusti kelana antos sila sakadap urang depan kasumpingan kusatria Merajang Tengah anak wa Raden yap kapayun salikna Gatot Kaca gede penuhun laksa ketika bingar dua putra panjenengan Gatot Kaca langkung tipayun manegah aturkeun sebah pangabatos ditampi kali perkawis pilih aya kalepatan tiluhur saujung rambut dihanap saing pas dampal mun emok salah jatepok pun sila taga manegah tutus rampung ke pagalan ya wajah tutung gerita hapunten wa sana janji gua mau urang taya baya na Raden urang sanggup duka sep anak paman kumaha nama ayah ipar paman kumaha ibu sehat syukur punten ku paman kapungkaran mangga sing tumanina paman punten mangga sing tumanina keke Gusti kita yang kersati malanaon pangangan il lai panjenengan tidak waktos kaula teh ngarasan naon rumasna tara-tara tisasari Satria Merajang Tengah anak wa Gatot Kaca sumping ka Nagara Tewarwati nah aja gitu sebi atuh taruh saya langsung sirpi warang kapayu deh yap kase anak gua kapayun saling na kase maret kadiabung wiswang maret kadiabung wiswang panopisan tetayu patah tulang pangapunten wae kasep anak gua aya naon pangna hidup sumpina Kadewawati nah sok aya nane balakakeun Raden bisi hayang cikopi ABC kantun nyariosena sades bisi hoyong rokokna sades kantun nyarios sok balakakeun Raden pangapunten wae sadaya putra panjenengan
bilih melengkung bekas darah tidak pokpek sareng prak sarebula janten benu salak saula janten ngewa saketi ula janten ijit pangating pengkalih tresna mamanana Naon copi kuningakeun kayaknya putra panjenengan teh kautus ku Kangjeng Rama Paman Dipati kautus ka Pripati Turtagan naon maksudna rupina bade nyangakeun panglamar kangge ka Bibi Mayang Arum Bibi Subadra di Kangjeng Rama Paman Dipati rupina putra panjenengan teh kaditi sejaga lamar ka Bibi Mayang Arum jatana wileh Paman Dipati terus saya sirkage rumah tani ka Bibi Mayang Arum gitu rupin lama dua belas marwata sutaya lawan tresna yang mulatan pohon pakon deni ngaji sang parata pakon deni ngaji sang parata Maha Betara Kresna Pingah Balanga Midang Pisau Raden Gatot Kaca Ari margi nu janten emutanana ieu dianti-anti wireh kaina jantana Mayang Arum pada dijodohkeun ka Arjuna itu kayangan nanti wah wangana sapingah anu tanpa tanding tantos atuh maksud iya nu dianti-anti kula kapungkur Kangjeng Rama Pastewa nitip si bungsu Mayang Arum si cantik jelita deh omat ulah ditikahkeun ka sahabat sabab pijodoheun Mayang Arum teh lintang ti Arjuna janten ditampi panglaman ariwa mah nampi wae pati anu jadi sepuh mah pan ngarestuan wae nanging kedah ditaros jenis sareng jenisna gumantung karena jenis sareng jenisna di mana tersalin syukur upami teu tersalin omat tong dipaksa say kedah ira nepangan Bibi Mayang Arum urang angkir we ayeuna nya say sakit bal becan sila tacan medal nginang durung ngabang itu ndak durung tumi baing lama ecat tin ira mana jaecat
ecai kuraos demilaran jenangan maneg liren ecaos sakedapan Stimah Betara Kresna liren tina pakudeman saturna kabujeng tongkap banteng tatam aya liat ieu jatananakana Stimah Betara Kresna Prabu Baladewa kairing ngalutan korana saha wayah ieu gedor tarik-tarik teuing saha wa Ari gorowok nama si gaalok gitu. Ari hoak nama. Tegus kan lebay hungkul. Iya kaki. Bagian ke dia kaki. Maka Prabu. Iya kaki ya ku bagian ke dia. Ya kalau lugan niraja lumunur mimiti milayangran mimiti milayangran haturan bagian pilujeng sumping Raka Prabu duhun sarang saha wah biasa we jeung kasepuhan saha Ki Jajar Sokalima anu kitu ning leupeung letah kitu tah si Ajo saha kuat sagel sai gitu anak tua ya anak tua wah syukur kerenganjang tadi udah ngalecek we apa syukur aya naon piwaran kalbat atuh Baban tong dijorowokan wae atuh itu bukan niraya lumunur mimiti milayangran kalangkungan kepada dia haturan sepuh saya nuhun sareng biasa sareng punana sabono royot warang kalabat saya ke tamat tiap ka dieu omatengan tiluan gitu ulah teh buseun kabeh bisi teh mahi di dieuna ulah teh buseun kabeh bisi teh mahi takoannya di luar gitu anding diberiku genting ring ngakaliring haliring lain ngukuring kakungan maka wening orang peting tantunya ning asal urang ngareli
jadi perlamang hirup laurang nu direka ku kidalang nu Kangjeng Sarisret Hidayatullah ngamaraken wayang Purwaning Jawa Barat kidalang sawatan kidalang anting kidalang ngamalakeun agamana Islam ngamalakeun agama kemangsung sang minangkap buka lawang bayang jadi perlamang hirupna urang nu direka ku kidalang parang kasumpingan Prabu Baladewa alun tin nirangan dika Raka Prabu yi asa kagunturan madu karagragan menyang bodas lagi panjenengan kasumpingan salira dina waktu sendiri keluarga makiting badengal tumaros upami mulih di mana upami angkat badai kamana ngahaja akan teka dieu anu kahiji perkarana akan teswanoi demi Allah akan mata sono lawas tilawas jeung aing jarang patepak baheula mapan babarengan sagulung sagaran ayeuna mapan aing ini cari pan ditutur-tutur we hayo anu kadua perkara na aya hal anu dimadamikeun deui malah kupawan sok wangi nah angin mapan langkung caket aya emang mapan jauh langkung wano ada emang mana awan itu dah aku mah apa tuh yakin aku mau sampai wangi terawat anu kadua perkara ngenaan putra na mertuai saha si Buris Rawai si Buris Rawa dina waktu ieu teh si Buris Rawa teh gering nangtungi lamun ti beurang taraka tempo dahar mun ti peuting taraka tempo sare ngangluh jeung ngangluh heran we gerinya deh ngangluh geus dipariksa ka dokter geus dibawa ka rumah dinas rumah sakit
rumah sakit anak ditalahan ku dokter teu aya penyakit naon-naon ieu. Terjamin sehat, cek darah normal, di ginjal normal, asam urat normal, estu ningeueuh penyakit naon-naon ieu. Sehat ieu. Nah barang ditanya ku akang teh ditanya uris rabat teh cing anu kasep hoyong naon atuh nepi ka gering kieu sok balakakeun ngan ngangluh wae ngan amak-amak kana hayo kuring gasahan ditanya kelakah itu banget goreng budi nya pas ana ditanya teh si goreng teh buris rawa teh gering asmara nya kitu kulang Banggalu cintanya gering asmara nya ieu palingan wabang ku akan teh ditanya deui nah atuh nu kasep gaduh kabogoh ka urang mana gaduh bebene ka urang mana bisi hayang ka urang taraju dipanglamankeun ku akang